mulai kuari sesuai jeung aturan guru nafsu dilengitkeun kuari jadilah khariqun lil adat anu tadina beuki dahar jadi henteu nu tadina beuki nginum jadi henteu nu tadina peuting dipake sare kuari dipake nonton main bola teu hees dina ti peuting jadi wali ka dituna walingi kuari ongko hirup di dunia tapi nyana teu akur teh naon kitu patali jeung makhluk ongkohnya nanti hirup di dunia nu butuh dahar kuari geus ngurangan dahar ongkohnya na hirup di dunia tapi kuari hees nangan sakadar asal-asalan doang kuari terus bae diopenan eta nafsu ngarasa ngeunah engke sesuai jeung aturan mah urang kuari sare teh kapan tina makanan jeung tina minuman eta teh bakal urang nimbulkeun kana sare tapi lamun urang dahar biasa bahar mah biasa kemudian nginum biasa urang make zikir nu manteng ka Gusti Allah bakal eueuh tatunduh dina sakalina sare terus bae 24 jam kumacana kieu geus kitu bae lah pokona mah tuh kan hese emang kudu kumaha tuh bersihan heula dosa mimiti dosa zahir anu sambilan teh mata bersihan cili bersihan irung bersihan sungut bersihan beteng bersihan dubur kubul suku leungeun jeung kolbu geus tah geus dibersihan terus disiparan ku ari mah kurang ngaisik-paran kolbu tina hayang tina sudzon tina ria tina ujub ai zahirna mah geus kurang disik-paran kolbu ku ari lamun kolbu kuari geus beres tilok aya riaan tilok aya ujuban tilok aya takabur jeung hasudan geus alhamdulillah lantaran ku urang diopenan kereteg hate teh ieu urang kereteg kurutak salila keur kurutak kereteg berarti poho ka Allah eta keur poho ka Allah teh berarti eta kudu diistighfaran ku urang kereteg mah geus bagus ieu mah kereteg mah geus bagus tapi urang teh aya irodah hayang sorga eta hayang sorga berarti lain menuju Allah eta kudu diistighfaran berarti urang teh kudu datang ka sirna lamun geus datang ka sir kakarak bentan nang Allah kiceup nang Allah peureum nang Allah denge nang Allah leumpang nang Allah geus inget per detik per menit da inget bae ka Allah eta kakarak diangkat jadi wali urang mah kuari mah zahir bage geus bobolokot ku dosa zahir bobolokot ku dosa mata teh cilit teh eta mah kakarak bersyariat naik bae kana kolbu ulah aya ria ulah aya hasud ulah aya ujub ulah aya takabur eta kakarak tingkatan nom